Bang, siap. Alah ya, alah. Sahayu. Kalem laki uing mah. Dasar. Heeh. Aduh. Aduh. Murad itu loba siruman ieu tau. Murad tau. Jauh nih anjir. Tau murad ieu loba siruman euy. Jauh nih. Oh. Ah, tak we. Yakin siruna lobanya. Loba. Siapa batur euy. Bisi pajakan mau ke urang. Heeh, tingalian. Heeh. Ieu rambutan oke. Wing gitu. Saya batur lah pajakan mau. Nu ieu tah bohong ada amis mah. Heeh, sama rambutan tsunami eta mah. Tsunami. Heeh. Aceh. Heeh. Amis ningana rambutan teh? Rambutan sapea atuh ieu mah. Rambutan Aceh mah euy. Nah aku naon teh make sok disebut rambutan Aceh nah teu Garut kitu teu Garut Bayongbong naon Cianjur eta kan dek ge aneh da sangkelang urang teh cicing teh di Cianjur nya tapi make disebut rambutan Aceh gitu ieu teh Suganto asalna teh urang Aceh lain urang Cianjur ayo ngaco ieu kampung urang teh urang Cianjur meureun ieu mah bibitna ti ditu ti Aceh jadi disebut rambutan Aceh gitu Bang teh nah tinu jauh teh lamun ti Cibober we nu deukeut bukan ti Aceh ieu mah depan bawa meureun ieu bawa manuk eta naon bibitna tina pemodolan manuk Aceh enggeus lah ulah ngomong angin anggur lah dan ning loba siruman amis anjir Salju dia juga ada rambutan juga si Ikram jeung Watoto eta mah samperkeun kakang meta aduan dibere. Marane teh kenaon? Ada rambutan lain. Kang heueuh urang keur ngadang rambutan naon mah ka dieu Hayang teu? Oh, ka dieu we ngahaja Watoto. Ieu hayang atuh Ikram, hayang atuh kakang hayang rambutan. bere geus beak ka geus teh beak Kang. ieu pentil we ieu mana Oh, pentilna. heueuh daang we Kang lah Emang nah pentilna. nah sok badang Pahit di Toto mah. Galak. Toto di mana menang eta menang rambutan? tuh ti lebak alajung itu lah Anu saha? nu aki uing eta mah Maoknya. gawahnya henteu bener itu mah nu aki uing ngalah Bener. heeh Ngan kakang ngalakanya daguan di dieu maranehnya. heeh kalem dagoan di sikram Heeh, cing buru ini cing. Tuh, kita si kakang mau ke naon jalan kemana? Wah, baekeun we da manehna bakal dicarekan ku batur. Nyata nu baturnya. Nu batur eta mah lain mana tadi nu ke mana? Aduh aing ada mah. Heuh, cing, urang tinggalkeun tinggalkeun. Sugan aja mana ya? Heeh. Menang rambutan. Kakang kita mana boga rambutan di mana? Asa boy. Nya kakang ieu menang ngalat tuh di ditu. Ngalat di mana sia maneh? Tuh di ditu asa boy anu Pariji. Ah, mana mauk nya kangnya. Henteu asa boy. Kakang mah teu mauk henteu. Geuning eta buktina kakang mau rambutan berarti mauknya kakangnya. Henteu asa boy kakang mah tos bebeja da. Oh, atuh alus ari geus bebeja mah. Nya asa boy. Pan Kang tanah anu Pariji teh geus digadekeun lain ari maneh. Asa boy da anu digadekeun ge tanahna sanes tangka rambutanna sok ngaco asa boy. Oh nya kita Kang bener. Mun kitu asa boy. Juga tuh geura balik lah maneh. Nya asa boy bade mulang. Juk buru Kang jor lah mantuk maneh. Nya asa boy bade mulang kakang lainna. Ngalah di Pariji cenah. Aing lu ngalah Lu ngalah aing. Terus jauh dah si kakang mah. Iya baru nyata sedang teh rambutan teh. Yuk kau ingat.
kumaha teh? Mana? Goblok mah. Ih, sabun enggak cerinya. Ya rambutan. Ceri doang mah. Kudu carekan ieu mah. Heeh. Sambeurkeun teu bebeja ieu pokona mah. Kumaha aing ngalah ieu hese euy. Kumaha nya euy aing ngalah mungkin teu bebeja ka Pariji. Aduh. Hei, bilik euy. Najankeun teu bisa ngalage mulung sakalian nah tinganan. Namun aya tukang boga da ka dieu mah abi mah mulung sanes ngalah. Cik abi teh. Anjing kalau masih mandi. Iri pakai naon ieu euy mun diladak ieu nu. Mantap. Oh, tuh mah boboko ka dieu. Hanap aing ah. Kehet sia sabui maneh. Oh, sia sapoe Kehet tinganan ieu rambutan Pariji teu bebeja karek ya. Tong sia. Naon sia? Kurang kerang nu Pariji teunan. Aing geus bebeja ka Pariji mah. Kebangetan model sia. Moal kungsi bebeja sama sabui. Pan Pariji teh ka aing talata. Ditah tungguan rambutan cenah kade anu maok maneh naik init lah. Aduh balik di toto, urang mah asing geus bebeja ka Pariji mah tadi gawe cenah sabuy. Asal di dahar cenah. Nah make jeung bohong sabui sia tanya si Ikram nyobakeun sok. Oh, wes Ya. sabui. Tadi teh Pariji teh kasih toto teh tahu nya mihapekeun rambutan bisa anu maok. Teh percaya urang mah kaduan ka mareneh mah. Urang mah tadi nepos si Kakang. Cek urang teh ditanya, "Kang, mere rambutan di mana?" Di Pariji cenah. Urang teh ngalah we ka dieu. Komo bebeja urang ge. Sia mah sabui percaya kasih Kakang. Puguh sia Kang teh budak kamari. Dipercaya sia Oh, mah. da aing teh nyaho si Kakang kitu. Aya langsung we ieu. Urang kumaha tuh? Geugeuh aya yang rambutan tayang nyaho. Sabui asup kerang-kerang teuing kieu teh. Di bejaan teh. tulangan. Naon sia toto? Abung geus saduaan, non sorangan ku aing. Tuani aing tuh euy. Atuh yang ngalah aing pangalakeun aing tuh. Asli teu bisa naik sia sabui. Henteu tuh pangalakeun atuh. Euy hayang rambutan. Pangalakeun atuh bisa tuh mana nih? Naik. Sia mah awak badag jiga tor naik tuh bisa sia mah kubeulina naikkan aweh meureun penyet eta. Itu tuh kuat babalagan gitu ngomong teh. Si Age Sarona Ikram jeung serian aing kehead mah. Itu bisa tuh naik mah. Udah matok ah. Untung we to saduaan jeung si Ikram naon soraman ku aing. Geus diajak main poli ku aing. Parah kitu udah kam jelema nu teu rumah saha teu bisa naik. Cewek, nah dia. Terus saya euy. Ubur-ubur ikan lele karena naon le? Berubur ikan lele. Keur ngadaung we le. Teh ucing dina rantang cing mentar rokok sabatang. Berubur ikan lele. Iya tuh le. Ubur-ubur ikan lele. Makasih le. Aya ucing dina kenteng, cing seteng. Strawberry mangga apel sorry galepel. Aya ucing dina patung, cing kuntung lah. Ubur-ubur ikan lele jangan le. Ubur-ubur ikan lele. Kunaon le? Ubur-ubur ikan lele keur ngeunah le. Ubur ikan lele. Eta oge rokot ti urang le. Ubur-ubur ikan lele nu bale kitu le. Ubur-ubur ikan lele. Wayahna le eta rokok kudu gantian le. Ubur-ubur ikan lele mending hitungan le. Ubur-ubur ikan lele. Aing teh yang nyaho digantian le. Buah kadong diadu jeung aing bang. Gas motor, gas LPG. Hayu geragas di. Buah anggur, buah leci amung getang teu wani. Ubur-ubur ikan lele. Kawani le. Ubur-ubur ikan lele cek saha ieu le teu wani. Buah kadu, buah cengek. Hayu diadu asa kedua mewek. Ubur ikan lele hayu diadu aing le. Aisyah teh bang udah kasih kata-kata teh ngeunah. Nauin le. Buru udah di kasih kata-kata teh ubur-ubur ikan lele. Toti dia kadinya barajengkalnya. Arek naon kitu? Henteu urang hayang nanya hungkul bisa maneh nyaho gitu. Henteu nya teh urang mah teu nyaho. Tapi lamun di meterana paling ge 2 meter ka dieu mah. Tapi temannya boga teh meterana. Ya henteu teu boga meterana ge. Naon kitu? Henteu to. Asa hayang euy ngajaran ngitung gitu ku leungeun betong. Enggak, daek mah sok itu. Rek teh urang hitungnya. Sok hitung. Dia tak. Di 2 3 4 5 6 7 8
salapan 10. Oh 10 ini tuh jadinya kadieu teh yang nginum si goblok bae heula bobol jengkalan. Tahu nih. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengabarkan dari sudah pribadi di sini ada terjadi kebakaran yang sangat dahsyat. Ayo kita intip, ayo. Dan di sini bersama Bapak siapa? Bapak Toto. Oke, selamat pagi Bapak Toto. Selamat malam. Saya ngelag. Aduh, udah lupain. Ya, Gimana nih kronologi ceritanya? ini teh kronologi ceritanya teh naon ada baralak di sini teh kalungan kuntung gitu. Tapi banyak memakan korban nggak? Banyak sih. Tapi semut. Oh, semut korbannya. Oh, iya. Iya, semut. Iya. Ya. Kenapa Anda ketawa? Saya nggak ngajak ketawa Anda. Saya serius. Ini lip. Ayo, sorry, ayo. Kok Anda kebakaran kok? Malah ketawa sih. Kenapa Anda? Korban sirum. Oh, sirum. Ini dengan Mas siapa? Mas, kenapa Anda mau ketawa? Ayo ke. Udah nggak mau balik liputan lagi anjing. Najis sih kan anjing. Duh, tuh aing bingung tuh euy. Kunaon maneh boy, mah kudu. Bingung aing euy, ku awe aing. Kunaon kitu boy, make bingung ku awe maneh. Awe aing euy. Non hayang neangan lalaki teh nu geus katinggali masa depanna euy tuh euy. Kumaha aingnya? Gampang eta boy, masa depan eta mah kudu dibingungkeun ku maneh. Nah, emang mana boga solusina nya tentang masa depan? Boga sih boy, solusina tapi hayu ngilu jeung aing lah hayu buru. Mana itu tuh? Masa depan cek mah solusina teh mana? Ieu masa depan teh. Beneran makam itu sia. Bantu ku aing masa depan manusia kematian. Sugri kumaha? Mak. Otak bukan.